Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Syaira Andraini ti kelas MP3. Di dieu abdi bade nyaritakeun carita babad anu judulna Sumur Bandung Sumur Karahayuan. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakalna aya Sumur Bandung teh teu loba dipikanyaho boh ku urang Bandungna sorangan boh ku urang ti luar Bandung. Padahal, lamun ditilik tina sejarahna, Sumur Bandung teh parenahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranata Kusumah II dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh ti eta, tempat diwangun oge Masjid Agung, pendopo bupati, jeung alun-alun. Kiwari, Sumur Bandung teh parenahna ditukangan kantor PLN cabang Jabar Banten Jalan Cikapundung Timur Bandung. Atawa kurang leuwih 100 meter wetaneun alun-alun Bandung tur pagedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung. Parenahna memang rada nyingkur lantaran kehalangan ku gedong PLN. Padahal mun geus dijugjug mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang gedong PLN. Pak Angkus Kusnadi anu nyesepuhan di Sumur Bandung waktu jumeneng keneh dina tahun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna. Cenah ge kieu. Ceku jaring carita, Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua, Raden Adipati Wiranata Kusumah II. Harita samulihna ti Subang, kairing ku para penggawa, Raden Adipati Wiranata Kusumah II reus di hiji leuweung. Anu dipimaksud leuweung dina ieu tulisan nyaeta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung tea. Bakat kunahnai, kawuwuh tos jengkar ti tempat anu tebih. Raden Adipati Wiranata Kusumah II nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede. Tetekeun nu dicandakna ditancepkeun kana taneuh. Lajeng anjeunna mah kulem ditungguan ku para punggawa satiana. Kira-kira meunang sapanyipahan, Raden Adipati Wiranata Kusumah II lugay, ngadeg teras nyabut tekena, bareng teteken dicabut. Dina uru teteken tea ngaburial cai. Cek ujaring carita, salah saurang penggawa tumanya. Gamparan, geuning tina tilas teteken teh kaluar cai, dupi eta cai naon? Nya, eta cai Sumur Bandung. Cai nu isuk jagani geto bakal jadi kahuripan jeung karahayuan urang Bandung. Walau Raden Adipati Wiranata Kusumah II. Satuluyna cenah ku kasaktian Raden Adipati Wiranata Kusumah nu jelas henteu samanea. Dina waktu sapeuting urut teteken teh dijadikeun sumur. Teu aya anu apal kalayan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Ngan anu geus pasti, keanehan Sumur Bandung teh ti baheula nepi ka ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu kapangaruhan ku cai solokan Cikapundung nu aya di wetaneunana tur kawates ku tembok gedong PLN. Cai Sumur Bandung canembrang herang. Lian ti eta, nimba cai ti Sumur Bandung teh teu bisa sagawayah. Kudu tertib jeung ditimba ku jalma anu dipercaya ku sesepuh. Harita Pak Angkus Kusnadi tea. Atawa jalma anu geus biasa. Timbana ember leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun keur sing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan bersih atawa boga wudu. Keur jaman almarhum Pak Angkus Kusnadi mah, mun aya tamu nu ngahaja ka Sumur Bandung, tur can katinggal ka cai, sok diparentah kudu wudu heula. Kaharti ari kitu mah, lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadua. Jadi pantas mun urang kudu boga wudu oge. Lian ti eta, salila aya di wewengkon Sumur Bandung teh meunang heheotan, ribut jeung teu meunang suaban. Mun eta dirempak, cenah tinggal ngadagoan akibatna. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di kota Bandung. Tangtu we kudu dipiara, dimumule, tur diwanohkeun ka balarea. Ieu hal luyu jeung Peraturan Daerah atau Perda Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 ngeunaan nilai sejarah dan benda kepurbakalaan. Tapi kumaha buktina?
Teu kabeh urang Bandung ngapal lamun di sabudeureun gedong PLN deket alun-alun Bandung aya situs anu ngandung ajen sejarah Bandung. Malah duka kumaha nasibna mun sumur Bandung aya saluareun gedong PLN jeung teu diurus ku pagawe kantor PLN. Boa-boa bakal jadi situs anu tai ajenna. Sakitu wae carita babati abdi. Hapunten bilih aya kalepatan, hatur nuhun.